Aduh, hapunten Miss, nembe mulih Cianjur ya, aduh. Tapi dah hoyong ngawih nyarangan Miss. Hapunten pami kalian katinggalna rada lelah. Oge enjing kedah angkat deui ka Cianjur nyubuh. Aduh. Doananya disadayana mugia uas sing disehatkeun, sing dipanjangkeun yuswa, ditebihkeun tina balai, khususna sareng Miss umumna sadayana nya. Aya dina kasayan salawasna, oge silaturahmi urang sing manjang salawasna. Ayo urang mapai jalan setapak. Mapai jalan setapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu dipeang. Hujan angin dordar gelap teu aya keur ngiuhan, sanajan awak rancu teu paduli kajen teuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju, rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka alam. Sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga, balike asa hoream lempang ge asa ngalayang. Teu kasawang ti anggalna, teu kapikir ti tadina, lamun bakal nyeri hate hoream teu sudi teuing, mikiran pi panyakiteun, mikiran pi panyakiteun. Aduh, sekali dina dahapun temisnya sanes kirang sopan, gua masih kena ngange kameja. Saking goyong ngawih katanya hilap karena gentos aja. Yen we bade bobo gentos hilanya. Miso kening bubuli girnya. Wengi-wengi. Tunggu mas, siapa tuh Miss bisa diketrokua. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur, teu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap teu aya keur ngiuhan, sanajan awak rancucut teu paduli kajeun teuing. Nu penting masa nepi ka tempat anu dituju, baik ngalongok mawar bodas nu moal lila ka alam. Sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga, balik teh asa hoream lempang ge asa ngalayang. Teu kasawang ti anggalna, teu kapikir ti tadina, lamun bakal nyeri hate hoream teu sudi teuing, mikiran ti panyakiteun, mikiran pi panyakiteun. Teu kasawang ti anggalna, teu kapikir ti tadina, lamun bakal nyeri hate hoream teu sudi teuing, mikiran pi panyakiteun, mikiran pi panyakiteun. Salam sono Miss.